Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, sareng Allah, rahmat sareng berkah. Sata acana kuring nyarios satur nuhun parantos dipasihan kasempatan kanggo maca biantara ieu. Anu kuring hormati Ibu Siti Maulida selaku guru mata pelajaran Basa Sunda sareng sadayana rerencangan anu dipihormat. Kahiji, ayo urang sebutkan tambah babarengan sareng muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sabab anjeunna anu malihan taufik sareng hidayahna sehingga dugi ka ayeuna urang sadayana aya dina kaayaan kasehatan. Mudah-mudahan urang sadaya di dieu bakal kenging berkah ti Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam urang hormat ka Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu bahagia, lingkungan merupakan tempat hirup pikeun sakabeh makhluk hidup. Kusabab urang kudu ngelestarikan lingkungan sangka hidup gerah. Salah sahiji cara pikeun ngajaga lingkungan nyaeta ngajaga kebersihan. Ngajaga kebersihan lingkungan bisa timimitian tina hal-hal letik, tapi kadang hese pisan, contohna micen runtah kana tempatna. Ayeuna kasadaran pikeun ngajaga kebersihan ti sakola masih saeutik pisan. Ditilik dina lingkungan sakola urang masih kene aya runtah anu sumebar, padahal tong sampah anu disuguhkeun ku sakola di unggal juru sakola aya tempat runtah. Sanajan kitu teu aya kasadaran ti urang pikeun micen runtah di tempatna. Mingkan wujud ngajaga kebersihan lingkungan sakola, ku kituna teu sae upami lingkungan di sabudeurana katingali teu pikaresepeun atanapi teu nyaman deui. Leuwih eta paribahasa sakola imah kadua urang dilonggak unggal poe pikan diajar awal. Lingkungan sakola sabisa-bisana salawasna dijaga serta miboga suasana anu tis ditingali sangkan masyarakat bisa leuwih konsentrasi kana proses diajar mengajar. Piket mingkana tindakan pikeun ngajaga kebersihan lingkungan sekolah. Setiap murid tos gaduh piket jadwal masing-masing. Rencangan kedah sok sumping awal. Sapados tiasa bebersih kelas heula supados nalikan palajaran kahiji di mimitian lingkungan kelas urang tos ngawitan. Bebersih jeung nyaman pikeun ditempati. Arta ulah hilap, peran urang salaku siswa kedah salawasna nyentong sampah teh lain tanpa tujuan khusus. Kudu bisa diajar taat sangkan bisa micen runtah kana tempatna. Sangkan kebersihan sekolah urang tetap terjaga jeung lepas tina runtah ku sumebar. Sakitu saeur biantara ti kuring. Punten upamina aya kalepatan dina kecap atanapi kalimahna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.